Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa auliya'i was-suwari was-sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa usun laruhi Syekh Abdul Qadir Ajilani wa usun laruhi Syekh Qadir Abu Suja usun lilaruhi Asyanawi al-Bantani wa usun laruhi Ki Haji Danawi bin Syafi'i wa usun laruhi Ki Haji Adang Badruddin bin Ki Haji Acetap Sunji wa usun laruhi Bapak Ibar Baru Zaman bin Aki Jamil usuli mafuruhim wa silsilatihim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah patepang diserang para wargi sadayana urang lajengkeun kana pangaosan kitab salajeng nanyata kitab Batul Qorib Al-Mujib. Masih dina halaman 2. Kitab takrib nyaeta kitab tengah. Nah, masih ngabahas tentang kitab wahkam mutahharati ari kita bade matelakeun pirang-pirang hukumna susuci. Bagian ke-5 atau bagian ke-6 mun telepat aya di playlist ti hiji 2 3 4 5 genep. Ieu buka kitabna urang logatan sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu jeung ari bagian ar-rabi'u anu kaopat ma eta perkara cai najisun anu najis ieu cai. Jadi anu kaopat teh aya cai anu najis. Ay mutanajisun tegasna cai anu mutanajis. Cai anu mutanajis teh cai anu karagraga najis. Wahwa jeung ari cai anu najis teh kismani eta kabagi kana 2 bagian. Ahaduhuma ari salah sahijina ieu kismani qalilun eta cai anu saeutik. Wahwa jeung ari cai anu najis teh alladzi eta cai anu kholats anu aya pihi dina eta cai naon najasatu najis. Jadi cai anu najis teh cai anu aya najisan atawa cai anu karagraga najis tagoyaro kalawan barobah amla atawa henteu. Wahwa jeung ari ieu cai anu saeutik ay wal halu tegesna ari tingkahna cai anu saeutik. Anahu eta yen sanyanyana itu cai maun eta cai dunal kulataini anu kurang tina 2 kulah. Cai anu kurang tina 2 kulah di mana-mana karagraga najis sakecelak cai ompol. Contona eta henteu ngarobahkeun kana rupa rasa jeung ambe tetep eta cai najis sabab eta caina saeutik atawa cai anu kurang tina 2 kulah. Misalkan cai saember karagragan cai kencing sakecelak tetep najis gitu. Sok sanajan teu barobah rupa rasa jeung ambe. Wa yustasna jeung diistisna atawa diiwalkeun dikecualikeun. Min hadzal qismi tina ieu bagian anu awal aon al mayyitatu bangke allati anu mayit ladama anu henteu aya getihan naon laha ieu mayit. Sailun anu ngocor ing dakot liha dina nalika maehanana ieu mayit kecuali di mana-mana karagragan ku bangke anu eueuh getihan anu henteu ngocor getihna teh dina nalika eta si bangke teh dipaehan eta mah henteu najis cai teh tetep suci. Sok sanajan caina saeutik. Au syaqi udwin atawa dina nalika nyorekeunana itu anggahota min hatina itu najis. Kadubabi ari contona sapertikeun laleur. In lam tutroh lamun mah henteu dialungkeun itu laleur pihi dina itu cai. Walam tagoyar jeung henteu ngarobahkeun itu bangke hu kana itu cai.
di mana-mana cai, misalkan cai sagelas kopi aya laleuran muragan eta kopi tuluy paeh eta si laleur dina eta ci kopi teh ku urang dipikeun deui bangke laleurna tuluy ku urang diinum kopina teu nanaon eta mah henteu najis sok sanajan karageragan bangke sabab eta bangkena bangke anu henteu ngocor getihna dina nalika eta si bangke dipaehan gitu atawa rametuk gitulah jeung sabangsana. Wa kadza jeung sapertinya kitu deui di istisna anajasatu ari najis allati anu najasah layadruka anu henteu bisa ningali hakana ieu najasah naon atorpu paningali. Pakulun mangka saban-saban sahiji min humatina itu najis anu awal jeung najis anu kadua atau bangke anu awal jeung bangke anu kadua layan jisu eta henteu najis itu bangke atau layan najasu eta henteu nganajiskeun itu bangke almaa kana cai tuh. Jadi cai bangke anu kaduana teh bangke anu henteu katempo ku panon paningali bangkena teh leutik banget gitu eta bangkena teh nepikeun ka panon urang ge teu bisa nempo kana eta bangke. Eta bangke teh henteu najis di mana-mana eta bangke murag kana eta cai anu saeutik gitu. Jeung tadi teh naon bangke anu henteu ngocor getihna dina nalika eta bangke dipaehan. Wa yustasna jeung nya kitu deui atawa yustasna jeung dikecualikeun aidon kalawannya kitu deui naon suwarun mazkurati pirang-pirang gambaranana anu geus ditutur fil mabsutoti dina pirang-pirang kitab anu panjang babaranana. Wa asyara jeung geus ngisarahan ki musannif lil qismi kana bagian asani anu kadua minal kismi tina buktina bagian arrobiu anu kaopatna. Tadi kan anu kahiji teh cai anu najis anu saeutik anu kaduana teh tina anu kaopatna teh bikauli ku dawuhan ki musannif au kana nyata dawuhan au kana atawa bukti itu cai kasiron eta loba. Kulataeni tegesna anu leuwih tina dua kulah paaksaro tuluy leuwih loba patagoyaro tuluy baroba itu cai yasiron anu saeutik au kasiron atawa loba. Wal kulatani jeung ari cai anu dua kulah teh khomsumi atiritlin eta 500 kati bil Bagdadi kalawan katina nagara Bagdad. Takriban kalawan kurang leuwih pil asohi dina mungguh kaol anu soheh pihima dina ieu kati Bagdad jeung dina ukuranana. Jadi ukuran kati Bagdad teh ukuran dua kulah teh nyaeta 500 kati Bagdad kurang leuwih. Waritlu jeung ari kati al-Bagdadiyu anu bangsa Bagdad ieu kati ingda Nawawi dina mungguhing Imam Nawawi mi'atun eta 100 wasamaniatun sareng 8 wa isruna sareng 20 128 naonana dirhamna wa arba'atu asabi'i dirhamin atawa 4/7 dirham. Wataroka jeung geus ningali saha al musannifu ki musannif kisman kana bagian khomisan anu kalima ieu kisman wa huwa jeung ari bagian anu kalima na teh al ma'u eta cai al mutahhuri anu suci al ma'u eta cai al mutahhiru anu suci ieu cai al haramu anu haram ieu cai. Jadi dina bagian kalimana teh cai suci tapi haram aya nu kitu aya. Kumaha contona? Kawudu'i sapertikeun wudu bimain ku make cai magsubin anu meunang ngagosob ieu cai. Jadi wudu
ku cai anu menang maling teu meunang eta teh. Cai teh suci tapi haram. Tah itu cai suci tapi haram dipake. Au musabalin atawa ku cai anu geus dicawiskeun anu geus disiapkeun li syurbi pikeun nginum ingon-ingon. Jadi lamun cai eta dipake wudu teh urang eueuh keur minum teu meunang eta cai teh suci tapi haram dipake wudu. Jadi utamakanlah urang minum bisa tayamum. Eta ngaranna darurat. Paslan maca kuring kana pasal wallahu alam bisawab sakitu heula.